Papasrahan kumaha Allah teh ternyata hese. Hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah. Hese. Urang deuk nangarasula abay. Ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rizki bae. Kadang-kadang urang teh can bisa. Sakieu ge urang ngaji bae. Tapi tidak bisa komo teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh ya eueuh katenangan mantak hati ma'asom istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Teu bisa bae urang ngomong tawakal tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komumun teu ngaji. Sadegeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naek saetik solihin wali taslim. Naek deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ye bisa tenang ki hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon. Ceknyana boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula mah tenang ceukna. Eta urang ngomong maneunaheun kan ya. Bangunan ngeunaheun biasa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya. Asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu. Tah eta tah urang. Nah eta nu mantap ge. Kapiharan kok kotok asana. Tah mantap kula tenang jak jada. Moal. Wajen kuku mah nukula tetep nukula bae, nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho, kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang, tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya, geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup tenang. Modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh mah bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya. Tah tinggal kasadaranna nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah. Ya Allah. Tayatalah Hatim Asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tina opat naon? Nomor kedua tina opat sadar
bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititahku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh ngaji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba deuk sholat duha teh jadi. Teu bisa digantian teh padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cek hati masam iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sabarang ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bagi orang mah tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Taraweh na memeh Isa itu na batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaheun kos kitu mah tah atuh teu Lurah Miskarna keur di showroom paeh yes urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah kan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misar ngaranna udah seri dah lantaran lieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek atim asom nu manta kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil ladzat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah nu mantak urang haju dae ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka pae. Haju segala ka mana di lebaran coba bejakeun ka mana. Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut.
Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solehar. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, saenggeusna bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun, warieu teh. Bulan kamari mah aya atas sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyed sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Ji cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya. Jadi tumpakeun ku nya. Dua dirempet ku nya. Dua dirempet. Aju nyedek. Cek nyada teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel. Tuh enggak enak cek aju nempel. Gojek tolol. Cek nyada teh ngidakeun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun ku nyanda ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teh ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapeutingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu. Sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran. Seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Qur'an. Aya ngerenjed teh sieun ka Allah. Barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS. Kalau Bapak butuh nih nomor saya. Sial jakeun ieu. Nang tangan kieu jakeun. Tah ieu lah. Ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae. Sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae. Sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae. Cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah. Buktina ngeridit ya terus bae. Bang ajudan terus bae ya urang. Neuleuh awewe atuh nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep. Terus bae perintah kan eueuh sieun tah malah hook. Malah hook. Da ieu ittaqu rabbakum. Sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran. Inna zalzalata saati syai'un azim. Geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun. Syai'un azim. Sainyak-nyana gunjlang genjlongna dahsyatna kiamat. Eta teh syai'un azim. Dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha. Anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak. Di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna. Coba eta masyaallah. Tadhalu kullu murdiatin amma arda'at.
wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeulean nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna lurah misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tah di dinya kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleut tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha naon ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seuri-seuri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae jan urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan moga HP na ge 3 tenang da asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan ini kumaha coba lalakon duaan masyaallah karim nah iya dek rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus dibejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa bae ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah ditu net ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe ting teu hees cenah teu hees teu sieun eta jana teu sieun teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula gaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikieuan aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju leeh ka dieu henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon masyaallah asara urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irung nya
mudah-mudahannya paling nggak datang ka dieu doang ya. Datang kaliput luar misar mah 1 meter ti luhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hati masuk hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu tuh tenang. Nomor kedua amal teu bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dik dihudangkeun saur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju di Belaraja kabari cerita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh orangnya seueur. Ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan, aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai. Tadi kunaon hayang ireun sagalanya. Meureun malakal maut geus kieu bae. Aing nungguan sia cak ada teh. Nah ieu. Nah, jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah. Geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep atuh cinta resep dunia teh eta henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh ku sebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah.